Tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik kurang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page to Gusti ieu manung geus sampura Gusti andai kata teu dihampura beumereun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang dah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu sene dunia disebut lagi kembang api manugos jeung majasana aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka ieu gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia sini kok sia bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur ka dinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku belon-belon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal cerik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia cerik sapira dek diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknya na ieu mah urang rek dibeuleum mah nya teh cerik mah nya teh cerik rek dibeuleum tah ieu tidak cerik awak urang pamajikan urang aya cerik lamun dek lebaran teu meuli selop cerik ka urang nying cerikan selop aya dosa mah teu dicerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah cerik komo lamun babaturanana kerincing ka urang geus babejade bae ka tadi ngaji ka Cilongoknya heueuh emang nyaritakeun naon kitu tadi cak salakina nyaritakeun kula mah teu penting ngadengekeun ka emang nang gitu yang eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh bau koroncong mah gede Kak koroncong mah gede bagus jasa bagus ku kula ditanya cenah meulina di Tangerang oh bangun hayangin teh hayangin lamun ku urang teh ditembalan manyun bae Pak manyun bae tah jeung bebe jajana Kak balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna Kak ieu kakak ge lain teh hayang meulikeun ngan kan ieu kan can boga duit sapoe bae ceurik carindul mata kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia ceurik teu kabeuli emas ceurik teu kabeuli selop ceurik dicandung mah lain ceurik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah ceurik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh dumantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerikan dosa lamun teu bisa cerik tah bakal cecerikan heula urang tengah peuting
pamajikan ngadegek ka Haji cerik-cerik naon ka terus dilekeun ku pamajikan cek Haji mah kos lain cerik dah mah cek cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik kurang nah cerikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan kan nanya kak eta si peting jam 3 sok cerik nang ulah hayang nyaho lah lain kalau mah hayang nyaho bae cerik naon sih rahasia lain gitu kak maksudnya besi ditolak cinta doang kak sih masuk gitu baik aing tobat ke pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak geus bisa emang cerik aing kakak cerik kan cerik asli mah kan bisa hese jasa penting mah aing teu daek cerik geus 3 penting teu daek cerik coba nangan bawang aing teu cerikan supaya cerik beneran aing ieu cerikan ayo urang mah di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa ngadoana ge datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok ado-ado aja eta ria teh kos kitu geus si mah sorangan mah di kamar urang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah beureunan sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nurut nagih bae ge urang hayang ceurik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik usahakeun supaya cerik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad bajah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Robaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip ajunanya kasih Rubaiah teh daek ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah kurucun datang ka di kaemberkeun kurucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai ki aki-aki Siti Rubaiah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah guys tobat hari urang aya sieun besi salah boga rasa sieun besi salah ge eta teh geus termasuk kana min jumlati penghuni surga sieun aing besi salah sakitu ge geus aya teh calon surga calon aing sieun besi salah calon teh mencara kembang maka karak bret beta ieu nah muka beneran moal ieu kembang ieu seungit henteu ieu bakal nah ieu teh urang aduh aing sieun besi salah deuk geus aya teh geus diawean ku bidadari pepen sini cek bidadari teh beraknya nana kapan saya kesini sekarang aja orang kunti anak masya Allah sudah bidadari masih kena nyambung la yazalu bunyanum wallahu a'lam